oplok nyebutkan lampir ka aing. Naon sia teh dari yang urusan jeung aing. Sok geut jeung aing. Round two. Fight. Namanya pisan ka aing maneh tingalikeun sia. Aing dek berubah. Saatnya berubah. Citring dengan kekuatan bulan. Aku akan menghukummu. Tunggu saatnya. Aku akan berubah. 1, 2, 3. Citring. Gitu-gitu wae berubah. Gelut mah gelut wae lah sok. Ini kemana euy? Sok, aku mah sok. Capek gini lah. Cuman gitu doang anjing, bisa esuk deh ah. Guys, esuk deh tuh ikan lah. Sarua orang capek itu ah. Capek aing rek balik ah. Kayak aing pikiran. Balik sarua orang ah. Duh, isal ki aing lah molor gitu. Ih, sekarang ayo balik sih teh burukeun. Cicing duduk kene. Buru sih teh aing jadi ketinggalan Bang Emok. Jadi itu milu aing duduk kene. Rapat jeung Bang Emok balik. Geus kitu kelut teh. Bener. Oke lah di dia. Kumaha itu euy. Era mah panggil sekolot itu. Kudu mah Hampura itu si Ujang minta Hampura. Nama Era. Kemana-mana mau? Adi heula. Pak. Diuk lah diuk. Kemana-mana? Resipan ulin. Naon? Biasa we nya ulin da budak maram kudu ulin atuh. Oh, tuh juga tuh kada banyak. Pak. Sok. Assalamualaikum. Salam. Ini gitu minta Hampura si Ujang teh ayo ah. Loh, aya gitu si Ujang teh minta Hampura teh. Si Ujang teh. Anjing. Aduh, ayo minta Hampura teh kalalabu sagala ya aduh. Ayo. Si Ujang goblok teh minta Hampura ai. Aduh. Nyi, pamoakeun kopi akang nyi. Yuhu. Nah, meureun wae kieu ngopi nyi. Kopi heula ayeuna mah. Mantap, ya kopi. Nyi, akang udah ngomong ya. Terus naon atuh akang? Asa teu tenang hirup teh kamari perkawis gelut abi. Ya terus kumaha atuh? Enak orang main Hampura we. Ya syukur aya emutan kadinya mah urang teh geus harolot, da teu pantes ayeuna teh urang teh pasnya wae da lain budak geus galerede, incu ngesrini yo. Terus ayeuna mending ge meta Hampura da moal aya tungtungna, jeung tetangga mah kana naon oge mun seutik-seutik bukan masalah aya naon-naon minta tulung teh ka sadeui. Aya lain ka tetangga mah. Nya, aduh ka mana ieu? Mun asa era we main Hampura. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam. Mereka mah kada. Kelak Kang. Duduklah, tenangkan lah. Kan yang terang sok. Dan bade naon ka dieu teh? Ya, bentuk ka dieu teh bade minta Hampura ka Ujang, era sekolot gitu. Era ku tetangga minta Hampura ka dieu teh ka Ujang. Terus aya di kumaha tuh nyi? Semacam teh tadi teh kitu pan tenang, gaduh masalah sareng tetangga mah. Teh awon kesana jadi antus lain nama daripada orang teh kepidek-pidikeun ka iraha memusuhan wae terus we aya nama urang damai we daripada urang memusuhan teh mulai ujungna isin ku tetangga gitu. Eci oge salaras nama ada isin teh sareng tetangga kitu. Eci oge nyugan dihapunten ka Mang Udan. Ya ieu nama uang silih hampunten we. Da isin sareng tetangga pas wae tiba heula sameka ayeuna teu pas ya sameka geus boga incu ayeuna jadi bau. Hampura we ABG. Oh nyawe atuh namanya orang silih Hampura, orang silih bebaskeun lah tina aya kasalahan ananya. Anggap teh aya naonnya. Mun ayo atuh ayeuna mah bade uih heula. Ya. Ujang.
Sami-sami. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dicangkeng ya Allah. Obat. Jika tuh akang pangmeserkeun obat lagi ke warung. Korea mah jauh. Tukang ari karunya kan nyai ieu cangkeng nyai pangmeserkeun obat tuh 2 tablet wae mah. Obat mah ulah nu konengnya bisa di robot. Atuh nyanyi di bade mawah lah helm. Mangga Kang, mami nya. Helm lagi aduh. Ya kurek make kieu. Ditilang atuh ku polisi aduh. Tuna deui we nu ke mah make helm Ini tuh ayeuna mah. Saya geningan helm teh aman maka tilang polisi. Selamat ya mama polisi dek nilang boga SIM make helm mantap. Apa nama? Turun kenala berangkat. Bukan atulah 100 nih. Nggak mau dibayar moal neuheung mun meunang menang teu geureum pageueuh. Situsna masap gitu bongkar. Bae lah, tong antep we. Peuh situsna keur alus ieu. Bukan atuh. Kamari kan minjem 100 jadi can gantian-gantian acan. Bari bahasa we bakal menang. Beneran alusnya mah. Paguin wa aya moal enggak wah. Teu kuat kieu euy, hayang ngopo lah. Soalnya geningan eta tanggalan gede ngumpul lah beladi teu kuat ya yang ngumpul lah. Bang. Ini aya motor kuncina ge. Aya keneh. Mau motornya. Mau sih ke polisi Mau tanggung jawab di dieu. Mau tanggung jawab Asli hayu beukeun lah. Kamana bogana ge? Tanggung jawab. Bikin deui engke. Da moal lila sakedeung hayu. Beukeun bisian bogana. Tanggung jawab. Moal hayu engke dianterkeun deui. Ya si Ipan ini euy. Ulin ah. Kamana? Ka mana we jangan euy. Ayo. Dan menang teh ulineun. Mana bae ka mana mana bieu? Saya balik di imah jenuh ini sarua wae di imah euy. Nah, eta urang ulina tuh. Roket deh. Ayo. Wajir. Euy. Kadang itu heula. Kebakit Anjir. Ayo. bukan Mana? Harang panggil geus ngompol mah. Motor aing enggak mana? Majikan aing bakal ada. Dayana. Dayana. 2, 3, 4, 500 pan euy. Coba anjir geus lah. Geus 600. 7,5. Euy, pengen namanya euy. PS mana? Heeh, man PS. Kurang jual motor tanya. Sugana aya tuh kali aya barudak tuh. Terus nyawa duit tinggal. Yuk urang dekeutkeun. Kenal Jan? Dewe keur dia keur kenis. Jual motor teh. Ya. Kali lupa duit gitu ke depo. Ya, kala dagoan heula cicing dia. Yang iya apa teh motor sugane lah. Payu kebutuh. Motor siapa? Nu apa? Bener. Asli. Benernya. Dijual sabaraha? Hayang nama si 1 juta butuh. Terusnya Sok baiklah dia we. Ya. 500 sih 500 teh. Sekat lah. Coba hitung heula nya, Pak. 1, 2, 3, 5. Siap. Ya, kuncina. Siap, terus. Dompetna moal sekalian. Sekalian lah, coba. Betul. Deal ya? Deal ya. Deal lah. Deal lah. Adil ya. Pipan, begontar anyar, Pan. Aing, Pan.
Wah, keur ngedepo ya. Duh, dompet nama kernaonnya. Ning picieun we nya. Si ieu. Ayo, Sugahnya temenna. heeh. Kompak wae. Motor! Dompet saya. Lah, ini mau dompet aing. Lah, dompet aing. Mana duitna,